Hai guys, kita OTW lagi ke sawah ya. Sawah mana nih? Ya, Kidul. kita makan-makan, refreshing. Oh. Ya, tempat rumah refreshing gede di Heeh. Jogja. Kita makan sawah biar ngirit. Tapi- Jangan ngeluarin modal banyak. Mana enak? Bekal-bekal Yang nih. penting enak. Bekalnya ada, bekalnya udah ada. Oh, Sekarang saya banyak sekantong. bersama motor si Jagur nih. Iya, yuk. Si Jagur. Motornya antik Motor si Jagur guys, siap OTW sama Mama Gemoy. Aduh, motornya keren ya. Bu bensin. Bu bensinnya motor keren. Pas ayo. Siap panas saya siap nih. Atuh nih yuk OTW ke OTW. Bismillahirrahmanirrahim. Mau berangkat nih. Tuh. Mau berangkat. Alah kok. Maka 1000 setep, aduh 4 kilo. Mau berangkat guys, nahan mati ke bawah. Ayo mati. Tuang guys, dia gangnya RT 5 mamang nahan guys, sakit lah di daerah Kidul. Awas guys, ceng dahar ceng, dahar, mantap. Juang, parutan ah. Dia rek dahar di sawah yo. Guys. Alah. Sekarang. Alah. Nah, pokok. Banyak bensin kan? Itu. Oh, mantap guys. Nah. Tuh, suasana guys. Gimana nih? Tuh. Suasana nah tuh. Aduh, manuk tuh. Nah, ini mereka di jalan guys. Tuh, neng, ngenan tuh. Saya ngawarin cek. Tahu mana neng ya? Hei, ini nahan iya. Mantap. Oh, kalembur. Era cenah ke. Selamat lagi itu. Itu. Itu si Rahmat itu. Oh, tenang. Tuh, jalan sawah ngenan guys. Jalan-jalan nangan cek lokasi. Oh, di mana ya menang nama tapi ngenan tempat menang. Lokasi. Dari mana? Cagam dengan tadi, halus kenahan. Ya, emang era di lembur ini kan itu. Sama nengan lah orang. Ya karep. Nengan lah sana. Berapa nengan tempat nih? Menang cek lokasi. Ngasab nek tuang tanya Pak. Tuang. Tadi nate kapung pun teker tahun itu tadi sawahan. Ya menuju ke Bekasi. Ane erek bekas teu aya ieu nate jadi abdi datang. Pasawahan. Yang tipe motor juga. Aya mah jadi ngadameulana hati beureun gitu. Bapak bae. Menahan guys. Mama Gemoy ngalatrak teh ngadon ka kebon jagong. Patobing mas apa neng mah? Toko. Berak deket tukang eta neng. Tukang buah-buahan ya? Mohon eta. Buah-buahan. Ya, ayo Pak Umi mah masih esa dari. Warganya? Pernah abis sok ngurut tuh kadinya Bu? Mohon. Sok ngurut Pak Umi jeung isi ibu teh mertuana teh. Arayakan ada jarak jaga nih. Aya.
Itu sabar tahun Bu di dia Adik. ngolah sawah Kesahan nih. Bapak sekolah di Jagabaya. turun menurun banyak Bu ya. Mohon. Aku di eta kena jaga Bu lah. Tong kajual Bu ingkeun. Dan kayak Bu awis ka dieu teh Bu kayak Mohon. satu saat mah kota itu di dia teh. Tah. Tuh suatu saat mah kita kota di teh gas. Tuh kebunnya. Mangga. Mangga. Iya sih. Oh kalembur deui. Oh eta kada mah bumi Bu. Mohon ya hoyong ningali terus. Oh. Terus Kada mah bumi teh nama biaya malulunya Bu. pas ningali ka Bangkok ti koneng ayeuna teh bila aya tahu kitu masih ngarora itu aya nu kawasan saware. Terus nuju mambae. Tuh saung Resep jadi kepala jadi tinggal-tinggal. Nah, kurangan samingguan deui lah. tareh panennya Bu. Samingguan. Ayo di lokasi Majagong iya ya Jagong Popen ya. Eta, heeh. Mana sih Majagong Popen? Di lokasi Majagong Popen mana pas depannya tak paling langsung dia. Enggak langsung mana. Mangga. Tuh mangga Bu, mangga. Yuk Pak, mangga. Sok, hati-hati. Yang saung itu Bang guys di tengah. Saung tengah teh dengenahan. Ieu mah pernah rana genep imanan pemandangan lah. Ya mah gemoy tara sasaringan urang. Tapi resep nih. Hah? Resep. Ayo nang kerja. Kalian nempan lara. Jeung papaneng beureut olahraga. Olahraga mah olahraga anu tun ka. Anu tun motor. Isi jagur gitu. Tahu dah mah. Bata saung nang ngeunana saung teh nang. Oh, teu lah. Tuh. Aduh, mau meninggalkan aja. Aduh. Mohon tenang. Aduh. Ya saung lagenahan, guys. Aduh. Cek lokasi. Mantap. Geus di mana ya? Neng. Oh, ngeunaheun eta. Oh, nya mau atuh ngobrol teh. Geus ge ba. Daharna rek ngambeng. Aduh, ampun. Taya saungna, guys. Urang tingali mamah geus di mana ya? Allah ya mama. Aya di saung alah, nu geulis geus di saung euy. Halo guys. Cantik-cantik di saung ya bidadari. Jajang ngakak ya istriku tercinta nih. Enak tinggal pemandangan pesawahan. Aduh, diragor aneh. Gimana heman tadi iya nya tadi sawah. Acan mun. Ya. Ada kudu katiga ya mah. Ketiga pokoke nak ketiga. Aku kudu rendang. Tadi mah can di atan guys, can di pola. Yo cai. Geus ah nih, tuang heula nih. Tuang sarapan nih. Tuh guys, geus persiapan. Geus nyanak eta neng. Teh manisna teu aduh. Minumna aduh. Moh heula cenah nu geulisna euy. Pas dipotong rambut nih can. Aduh. Mantap ah. Itu lokasi mana neng Cigot eta non? Gendotnya. Gendot baheula mah keur ali cenah mamah teh sok pirajeunneun Di eta teh. digandong. Ku aki non. Kapungkur mah sok di non ditanggung ku non boboko. Oh ku carangka peranting arit. Heeh. Gitu. Nah, itu kapungkurna mah gemoy teh ku akina sok digandong kadang ku boboko digandong teh di talian ku di tukang jika eta mah mun jika ngagandong naon gitu. Ayeuna teh mun aya hawa-hawa hayang ka sawah. Hayang ka sawah jadi ningali gitu nya. Bangdana sok dibawa ka sawah. Sok bawa ka sawah. Tuh, motorna aya. Aduh, jika TV ya bae. Sok mana tak tuangeuna geulis keluarkeun ningali. Pemirsa taruang di hotel sawah. Ya punten ya kanu gaduhna nuhunkeun calik lah. Pencalik kurang dibungka timbelna ka pungkur mah gandong pacul bari ngangge ieu koja lebetna teh benten-benten
Ayo mama magamoy mah parenti ondangan di canak na teh. Tuh, is. Tapi plak nyenak suuk saganeng para di tempat suukna nya. Tuh bahe China guys, bias lah. Pakai sarapan. Sambil tas makan sambil ngopi sama pulup suuk. Nah, eta sangun geus dua timbal. Duh, ayeuna mah alhamdulillah nuju minggu ka pangker mah kacayan. Tuang masa kedik teh mah teu dari bungkus. Sama ieu ikan 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 gurame. Aduh, gurame mana mantap. Kaputra Putri, Kaputra. Mana neng? Aduh. Ikan gurame. Oh, gurame. Iya sana sih gurame neng. Oh, hah? Gimana lagi gurame lainnya? Kakinya. Oh, halo guys, tuh. Wah. Aduh, sok diop neng dahulu dah. Tuh. Diop sama nang aduh. Guys, gurame guys. Duh, mam gurame di sawah aduh mendingan gitu podcast. Aduh, ya TV ya. Sok dituang lagi sah. Aduh. Sama jengkol muda. Nah, tinggali jengkolna guys, jengkolna. Duh, mantap Nah, kita kacang segala ya, Neng. Iya, tuh. Ayo kacangku cenah. Aduh, di kaluk nih, izin di kaluk nih, kaluk. Mantap nanti ah. 10 gas, aduh. Kabar itaen kayak besti-besti anu di lembur neng kabitaannya. Sama sambalnya. Aduh, sambal ado kata neng, kucurkeun neng. Pesta ya jajang ngakak jeung mama gemoy ya. Putri-putri anu di luar negeri nyek nu sakola si Ali, teteh indah nu cantik ya, bapak jeung mama ya keur sambal kacang. Oh, kemal kacang. Oh, kacang. Ya kacang segala guys tuh. Aduh. Kacang menengenahan guys. Aduh, mantep tuh. Sambal kacang. Terus nanti apa adanya ala kadarnya nih. Eta mah sembilan neng. Sembilannya kacang sama pisang. Suuk. Nanti besok-besok mah bawa jeruk apel ya. Dirasa selamat makan neng. Wede, mama euy. Makan guys yuk, makan. Sampurasun dulur wargi-wargi anu simkuring dihormati. Alhamdulillah jadi ngakak ayeuna pada tuang di sawah. Sawahna sawah Kidul Kutamanggu daerah Gendot. Tembusana tiasa ka Kuningan. Mama tos. Ngomong yang dia dihanap tuh. Bukan jadi dia. Ya numprak lah mama lagi ah. Enggak. Sayang muhla. Taruang warga guys. Diketik ngetik. Bung alim apa mah kira? Bismillah. Nah, dari panah. Mau bismillah. Tampek nengah. Tampek sama air lah. Buatin lah. Kali nggak sekali kali. Bismillahirrahmanirrahim. Tuang wargi-wargi dulu. Aduh, udah.